Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang Dewi sareng Mang Augustin. Wargi sadaya anuku simkuring dipihormat dina danget ayuna simkuring Mang Augustin medar carios enggal, curug panganten. Pihatur rebunuhun oge ka awargi sadaya anu parantos berkontribusi like, komen, subscribe sareng share, channel Dongeng Mang Augustin. Nyangga keun carios nu kasebat mugi tiasa ngahibur, nyandak pelajaran, oge nyandak mangpaat saseueur napi keun terung urang boh tinu sae sareng tinu awona. Kirang langgungna disuhun keun karidoana tur tiasa jembar manah ngahapunten sagala rupi kalepatan tur kakirangan. Mugia janten panghibur kana kalbu pangbeberah kana manah. Mugia katampi kusadaya kadang wargi, sok sanaos kirang mernah dina ngadongeng keuna. Mangga nyangga keun curug panganten bagian katilu. Sanggeus diukeut Iqbal geus rewas campur gumbira. Hareupeuna rita nu geus lila teu puguh raratanana. Kamana wae atuh rit? Akang, Kang Ajum jeung nu laina geus beak karet neangan. Sieun maneh kumaha onam? Ario gimana? Iqbal nu saterusna hari weus-weus ngomong kitu. Teu kamana-mana. Teu jauh ti lembur ieu. Gening akan bisa nempo abdi? Teu mawa lebu kitu, jawab Rita. Sorana katempo kaget. Iqbal oge terus rumpu rampa kana awakna. Manehna karek sadar muun teu make jaket di mana lebu disakuan dina saku hareupna. Jaket ti diurang keneh teu dipake, tapi digantung keun dina kap stok bangsal rumah sakit tempat dirawatna Ki Jamhuri. Enya, poho teu kabawarit. Syukur, jadina orang bisa silih tempo. Mun akang mawa lebu, pamohalan bisa nempo abdi. Abdi oge kitu teu bisa nempo akang tanpa loba ngalur keun tanaga. Ceuk Rita ngomongna jiga nu gumbira. Rut balik Dewi ke anu tadiku orang ditanya. Maneh jeung Yogi di mana wae salila yeu. Hayu carita keun ka akang bari leumpang. Nu lain jigana geus sarono eun ka amaneh, Rit. Ceuk Iqbal Dewi bari rek ngalengkah maju balik. Keheulah, Kang. Tapi nu diajak namugen. Narik leungun Iqbal supaya tong kamana-mana. Abdi moal bisa manggihan Kang Ajum ayeuna. Waktuna mepet Kang. Rita terus ngomong kitu sanggeus Iqbal teu jadi inditna. Dengekeun Kang. Urang geus lain alam, Rita nerus keun omonganan bari terus nyarita keun muun manehna geus moal bisa bareng Dewi jeung nu lain salilana. Lain lantaran diusap korot. Lain oge di parabunan muun ayeuna ngancik aya di alam gaib. Tapi pilihan hirupna nu geus ngarasa bisa ngahontal cita-citana. Dikeprokan, dipuji-puji, nyerbut sorana alus muun keur nyindenan kiliningan atawa wayang golek nu didalangan ku Mama Suhaya. Cita-cita nu di alam manusia teu katepi da sorana teu bisa halimpu, sahalimpu mun indungna keur manggung. Jadi, maksudna maneh geus sembung balik, ukur lantaran eta? Pan aya cara lain. Bisa kulatihan terus-terusan. Atawa ngahontal cita-cita lain narit. Ongkohna mun Allah teu minuhan cita-cita jelema cing percaya, Allah geus nyiapkeun kabagjaan di luar cita-citana. Maneh oge Rit. Geus kantong diteruskeun. Abdi faham. Jika akan kudu faham,
kunaon loba jelema milih kafir batan kudu asup Islam, pasti lantaran aya kayakinan anu lain. Abdi moal bisa robah lantaran kaayaan ayeuna geus jadi pilihan abdi. Jeung abdi ngahaja megat akang di dieu sabenerna aya nu leuwih penting. Naon tah? Yogi. Kang Yogi, Kang. Kunaon kitu Yogi? Kang Yogi geus eueuh di kieuna, Kang. Naon? Yogi merunguh kana beunguh cerita. Anteub. Sedeng dua longguna ngarameus tak-takna. Nu bener, Rita ulah heureu. Benar, Kang. Matak ngahaja abdi ayeuna megat akang di dieu teh rek ngabejaan jeung menta tulung. Ulasara manehna bisi kaburu dipiceuun ka pangasingan. Karunya bisi manehna imana kurang, terus kabawa jadi abdi setan. Rita gancang ngajawab. Bener ieu teh? Mun bener kumaha cara nulunganana? Dengekeun geura. Tapi nu tenang heula. Jawab Rita ancak Dewi ngomongna bari nurun keun leung-leun Iqbal tina tak-takna. Enya, akang tenang. Sok carita keun kumaha carana. Iqbal sarua, mimiti nenang keun fikiranana. Kang Yogi, kamari samemeh magrib geus aya nu ngarogahlah, nepi ka maotna saha-saha nu ngalaku keunana nepi ka ayeuna caan jelas. Tapi keur dicoba diteangan ku mama jeung anak buahna, jep Rita eureun heula nyaritana, nempo keun heula reaksi Iqbal, jigana. Layona aya masih can di kumaha-kumaha nepi ka tadi. Nangkarat bengkang tukang eun imah dalang mama Suhaya. Isukan pas tengah poe kabeh salembur pastina oge paropus nempo ema ningrum nurek dipiceuun ka pangasingan. Aya waktu keur akang nyokot layon Kang Yogi. Ngan kade, salila kaditu, akang tetep mawa lebu ngarah nu aya di lembur teu bisa un nempo. Kumaha, jelas Kang. Rita ngangangus keun caritana. Nya, ngarti. Ari Iqbal ngomong kitu bari angguk-anggukan. Geus, Kangnya. Poe ampir beurang. Abdi pamitnya. Cing hati-hati. Cok Rita Dewi bari rek indit. Bener, Rit, moal milu balik jeung urang? Moal, Kang. Hampura, pileu-leuyan. Rita ngajawab pangahiran. Geus kitu ari seak teh ngan sakolebat bayanganana geus teu katutur keun Dewi ku panon Iqbal nu terus maju balik. Tapi karek oge rek mengkol ka imah, manehna nemporeni keur nutur keun awewe nu hiekna seungit kananga. Iqbal surti, eta lain jelema, tapi kunti. Matak langsung ngagroan Reni jiga kejadian subuh tadi. Rita. Iqbal ngomong sorangan. Ngalindur dina sarena nu katempo ku Reni, sababaraha kali jiga kitu. Lalaki nu keur diteuteupna jiga nu loba pisan pikiran. Nepikeun ka kabawa sare. Lalaki nu salila yeu disapirakeun, ayeuna geus meuntakeun panona nu peureum sang geus ngarasa teu sapamadegan jeung manehna. Hampura Reni, Kang, lengis Reni na jero ati, bari terus neuteup Iqbal ampir teu ngiceup. Naon kurangna? Da eueuh malah mun eueuh manehna, aing geus 2 kali rek dirogahala. Galecok pisan hatena harita. Enya, Pak. Iqbal satuju wae, kumaha Bapa? Iqbal geus ngagrendeng Dewi wae dina sarena. Duh, karunya teuing anjeun, Kang. Abdi terang anjeun seueur emutan.
Hampura kamari abdi teu merean waktu akang ngadiu keutan. Abdi lepat. Abdi lepat kapoekan ku teu percayaan ka anu goib. Ningali Iqbal kitu, hate Reni rame diuwi ku galecok, kaduhung jeung momiting harap lakaki nuhu katempona guliga hareu peunana, sakali weh nyebut ngarana salila sarena. Reni, hudang keun si Iqbal. Geus jam 11, ye uwu. Reni ngajenghok ngadengi jerookna Ajum di luar. Manehna inget amanat Iqbal kudu ngahudang keun. Geus kitu mah karek cangkeng Iqbal dioyak-oyak sina hudang. Iqbal nu gancang nanya saha wae nu rek milu ka ategalan sang geus hudang, terus ka acai. Wudu, tamas, jeung nginum ciherang. Barisa meurun ayat kursi maah. Samemeh indit, manehna ngomong kitu ka asararea dageuning, kabeh rek marilu. Bisa bal. Ajum jeung Amir ngajawab pasti. Ngan Yanto nu ngajawab teu bisa. Anas atawa alalak, jigana bisa meureun, tuh. Iqbal ngomong kitu ka Ayanto bari seuri leutik. Bisa atuh eta maah, Kang. Komo kulu mahaha. Yanto ngajawab ogi bari seuri. Geus kitu maah bring weh sarerea ngabring nuju ka ategalan. Ngan biu, waktu Iqbal ngomong. Katempo ku Ajum ramona Iqbal ngagurilap. Karek nyaho mun Iqbal resep make batu akik. Warnana biurum getih. Terus Ajum inget kejadian tadi subuh, pantina leunggeun Iqbal keluar cahaya jiga sinar laser nu ngeunaan makhluk nu rek mawareni. Baleta alimu nang timana? Parasaan akan karek nempo? Teu kudulila, ku Ajum langsung harita keneh ditanya keun. Mana, ieu, Kang? Pamereki jamhuri kamari. Anehnya, sugan teh urang ngungkul nu aneh, jika ngaluar keun cahayanya? Jawab Iqbal nu ngahaja eureun heula leumpangna. Lain ukur cahaya, bal. Tapi jika sinar laser, ngunaan makhluk tadi subuh. Breng jeung waktu maneh ngucap keun ayat kursi. Urang jeung si Yanto jelas pisan nempona. Ceuk Ajum Dewi sumanget. Boa-boa siloka, tanda. Atawa ki jamhuri nginjeum leunggeun ka amaneh supaya ngaping urang sareres ka asup sakabeh lembur. Soalna, terus terang ti saprak si Reni nantangan dedem, nantangan nini jeung aki. Urang ngasang serasa aya ancaman utamana ka si Reni. Ajum neruskeun ngomong kitu. Nya sugan weh kitu, Kang. Hayu. Kade lebu ulah nepi ka amurat. Iqbal ngajawab kitu bari terus miheulaan leumpang da sieun mepet poe, ditutur keun ku nu lainna ngimbangan Iqbal nu leumpang gagancangan. Kade ulah poho. Mun geus nepi, terus hayang dempo kaayan di sabudereun tegalan, teun-deun heula lebu dina taneuh. Tapi tong jauh, sakirana gampang dirawalna Dewi bari bentengan awak urang ku babacaan. Samemeh nincak jalan satapak nu arah ka tegalan, teu poho Iqbal ningetan Dewi nu lainna. Kade, tetep waspada jeung ati-ati. Ogi kade pisan ulah ngalamun. Deu keun hate ka Allah. Yu babarengan maca bismillah heula. Kenyabal. Ajum jeung Amir ngenyakeun. Bismillahirrohmanirrohim. Kadinge kabeh ngecapkeun basmalah nu diteruskan ngalengkah nutur keun Iqbal nu leumpang panghareupna, sedeng Reni di dititah leumpang di tengah. Teu lila maranehna geus nepi ka atung tungkulon tegalan. Didinya Iqbal nitah areureun heula. Gantian ngaleupas keun lebu.
Teun-deun dina taneuh. Urang hayang nempo kaayaan di dieu, ngarah engke bisa ngira-ngira kamana tujuan urang anu aman. Cowok Iqbal, ngomongna lalaunan bari nyokot bungkusan lebu tina sakuna, terus di teun-deun dina taneuh. Hareupeunana. Ari lebu leupas tina leungeuna, ari prei teh poe asa leuwih caang. Di tegalan nu kamari teu katempona naon, ayeuna maah aya panggung nu geus kumplit di luhurna, gamelan jeung ngajajar wayang. Nempo Dewi ka belah wetan. Katempo loba jelema, lalaki awewe, arasup ka buruan imah gede. Eta kitu, imah Mama Suhaya nu dicaritakeun kurita Paul tadi, grentes hatena. Tapi teu lila, manehna terus dongko. Nyokot Dewi lebu nu diasupkeun deu kana saku calanana. Panon poe harita geus satantung waktu hiji awewe dikawal dua jelema jarangkung badak, digiring. Ka hareupeun Mama Suhaya nu harita diuk jumawa dina korsi ukiran jatina. Di buruan sreupeun imahna gede. Ampir kabeh jelema nu ampir minuhuan buruan nu sakitu legana cing laliuk jeung cing gerendeng. Ngahiung jiga sora ratusan bang bara haliber. Cening rum. Karunyanya. Bongana make nolak dikawin mama, padahal lelengohan. Nepi oge waktuna. Memang, nu digiring harita, ema ningrum. Poe ieu poe panungtung aya di lembur keur ngalaksanakeun hukuman nu geus ilahar ditiban keun kaasah-asahan nu ngalanggar aturan biurat. Kahiji ema ningrum nolak dikawin Mama Suhaya nu geus dianggap pupuhun nu sagala ucapna pantang ditolak. Kadua, ema ningrum geus gagal neangan ganti tukang goong nu geus disanggupan samemehna. Nu katiluna. Ema ningrum geus disangkan nu maehan yogi jeung longitna kohar, jelema nu ceuk rita bisaun ngagoong. Balarea. Mama Suhaya nangtung jeng ngacungkeun leungeun, sang geus ema ningrum diuk numpu kana tuur, hareupeunana. Jelema nu keur cing gerendeng oge, saharita langsung jempe, eueuh nu ngomong Dewi bari sakecap oge. Ieu palajaran keur maraneh. Mun bisa ulah nepikeun kajadian Dewi. Eueuh ampun keur saha oge nu ngalanggar aturan. Siningrum, ayeuna geus cunduk waktu, ninggang mangsana dipiceun salilana ka apangasingan. Mama Suhaya eureun heula ngomongna sakeudeung. Panonna nyapu kariungan nu minuhan buruanana. Tong hariwang, tong salempang. Ngaing geus meunang gantina keur engke nyiden di panggung. Saterusna mama ngomong kitu bari nitah nangtung ka arita nu diuk tukang eunana. Hulu balang, jasman, asum. Bawa ayeuna pisan ka pangasingan. Kadeleu pas di jalan. Sanggeus ningali rita nangtung, mama ngomong panungtungan. Tunggu, mama ah. Caan oge hulu balang ngajawab, kapiheulaan ku sora nu ngajorowok, norobos kurumunan nu aya di dinya. Sukarsi bari ngacungkeun leungeun langsung diuk gigireun ema ningrum. Indungna. Aya naon Sukarsi? Dika wani-wani ngaganggu heuh. Puguh wae mama ngambek sanggeus nyaho saha nu datang. Teu sopan jeung wani-wani ngeureun kaun acara nu dianggap ku manehna maah sakral pisan. Punten, mama. Abdi nyaho kasalahan nu geus dituduh keun ka ema. Salain soal ema nu kekeh milih lengoh jeung teu mampuhna ngayakeun Dewi tukang goong. Eta kabeh salah abdi, lain salah ema. Sukarsi ngajawab jiga nu teundeung ludeung teu jiga indungna nu ti tadi milih cicing, teu ngucapna naon da fikirna eueuh guna ngabelah diri da moal dipercaya.
Ewo guna ngalawan dalain lawan eunana. Titah mama sarua jeung titah naraja. Ditambah paena siogi jeung lainitna si Kohar, Karsih. Enya, mama. Kabeh eta lain perbuatan ma. Karsih congo ngajawab. Terus saha, maneh rek nuduh batur? Bukti keunmuun enya ayah. Abdi mama, nu maihan Kang Yogi. Abdi oge nu maihan Kang Kohar. Der saheng dewi jelema nu araya didinya cinggerendeng ka asup Amir jeung Ajum. Anjing sia. Malah Ajum mah teu sadar ngomong kitu nu terus bahamna dibekem ku Iqbal bari ngomong ngaharewos. Sust, tenang. Tenang, Kang, tong kabawa rarasaan heula, bisi kadatangan urang kanyahoan. Iqbal, Ajum, Amir, Yanto jeung Reni memang titadi geus araya didinya. Ngariung rada jauh. Iqbal oge tadi geus nyalinep ka tukang eun imah mama Suhaya. Nempo layan Yogi nu jengker nangkarak. Tapi teu bisa nanaon da teu kafikiran kumaha cara mawanatur supaya teu kanyahoan kunu aya didinya. Kabeh caricing, numbuan aba-abati urang. Tong gagabah. Harewos Iqbal Dewi bari ngarasa syukur, sora Ajum ewo nu ngadengeun da keur saheng kunu ngaromong keun pangakuan Sukarsih. Jadi maneh Karsih, lain indung maneh? Nya, mama. Abdi. Matak ayuna oge bebas keunema. Sukarsih bener-bener geus ewo kasiun. Ngomong kitu bari terus nangtung. Gam, mama rek ngejawab. Tapi teu jadi da kadenge jelema nu dariuk ngariung, saheng Dewi. Minggil, minggir. Kadenge tilu lalaki nu papakaanana hari deung. Nu cikeneh turun tina kuda. Keur ngadorong hiji lalaki nu panonna ditutupan lamak bodas, rek nuju ka tempat mama nu harita keur nangtung. Saha Dewi wae. Rarasaan nu nyiap aing waktu di leuweung, Iqbal ngagrentes dina jero hate. Tah mama, mangkeluk teh beunang, ceuk salah sahiji nu make baju hideung ngajongklok loun lalaki nu digiringna sanggeus nepi ka hareupeun mama Suhaya. Sujud sia. Menta ampun maneh ka mama, Sapri. Lalaki nu hijina Dewi nyentak kitu bari popolotot sanggeus muka lamak bodas nu mengpeunanana. Tapi nu disebut Sapri mugen. Tetep nangtung, bungeun sujud, nurut keun lalaki nu nitahna. Aing moal sujud ka sasaha. Ka jelema atawa ka mama nu sarua jeung ngaing ukur arwah gantayangan. Ngaing tetep rek nutur keun kahayang pamajikan nyembah nu hiji. Ka Gusti. Eta nu ngaranna Sapri meni pertentang. Ngomongna tetep nangtung bari mencerongkana panon lalaki nu nitahna. Hei, Balrea, tutur keun ngaing. Sugan maraneh mah leuwih untung nasibna, bisa manggihan jalma nu bisa nalkin keun syahadat. Ngarah urang paeh aya nu mulasara jiga karuhun urang. Sapri. Jempe sia. Lalaki tadi, ngomong kitu bari terus nalian sungutna Sapri ku lamak tadi. Omongan nu kadenge tembres ku Iqbal jeung nu laina. Tunggu 2 menit. Geus aya aba-abati urang, leupas keun lebu bari baca ayat kursi atawa alaknya. Iqbal nu terus ngomong kitu. Asa boga kewajiban anu gede ka lalaki nu disebut Sapri teh. Manehna nu hayang paeh dina kayaan hatena geus iman. Pantes wani kakaburan. Hulu balang. Bawa sakalian mangkeluk si Sapri. Bareng keun jeung si nunggum oge si Karsih. Ayeuna.
Mama Suhaya ngageleger sorana bari ti kekereket nahan ka ambek. Rupana oge ngadadak robah. Sihungan jiga wayang rahwana. Tunggu. Kayaan tambah simpe. Beu Hong enu aya didinya ngalalio ka tukang. Nempo Iqbal enu keur leumpang lalaunan tapi caring ceung ditur keun Ajum, Amir, Yanto jeung Reni. Jelema. Kunaon bisa kadieu? Teu lila kadenge Dewi Cinggerendeng jiga tadi waktu datangna jelena nu turun tina kuda. Cangkalak. Cangkalak. Hiji dua aya nuung si jerowok itu. Jempe iye. Mama ngejerowok nitah jempe. Ngan manehna nu gancang sadar yen nu datang lain jelema sabongbrong matak nyaho-nyaho geus aya di dieu tanpa saurang oge nu nganyahoan. Tapi teu kabeh nu nurut kana titah mama. Dimana oge di dunya, aya wae nu hayang kapuji, hayang kapake. Waktu katempo panon Iqbal fokus ka hareup, neu teup beingeut Mama Suhaya, manehna teu sadar, mun salah saurang lalaki nu tadi ngawal sapri, meni sakilat nyerang manehna make ramona nu ranggoas. Kukuna anu paranjang seukeut, rek ditancepkeun kana beu heung Iqbal nu posisina nyagigiran manehna. Kreh. Modar siah. Awas baal. Untung Amir nganyahoan keun. Barin jorok manehna nyoba nakis jeung nubrukeun awakna ka hareup. Buk. Amir ngajengkang ka tukang. Leungeunna giutihan, rahaut kasabet kuku lalaki nu nyerang Iqbal. Ari nu nyerangna, ukur ti totolonjong. Seranganana ngeunaan tempat kosong. Iqbal sadar, kayaan geus robah di luar itunganana. Sakilat paureupna ngarangsek dada lalaki nu nyerangna, nu harita aya di hareupeunana. Allahulailaha ilahwal hayul koyum. Eweuh sora nu ngagedebuk nu nanda keun paureupna keuna. Paureup Iqbal jiga nu keuna kana rohangan kosong jeung hapa. Ngan harita, nu katempo teh akibatna. Awak nu diteunggilna geus ngagubrak nang karak bengkang. Baju pangsi nu dipakena, palebah dada kencana tos blong, bisa kuriling sisina jiga urut ka biuleum hideung tembus ti dada nepi ka atonggong. Lalaki eta jengker teu usik teu malik. Kuda-kuda buleut. Cok Iqbal ngejorowok. Ajum jeung Reni nu bieu keur molohok, lantaran ahengku tendeulan Iqbal nu sakitu rongkahna oge, gancang malikeun awakna bari maju dua lengkah ka hareup. Ari Yanto nyang ngigir nyang hareup ngetan sedeng Amir, bari ngarasakeun ka nyeri, gancang hudang nyang hareup ngulon. Sarilih nonggongan jadi mangrupa buleudan. Iqbal ngaliuk ka tukang. Sakeudung mastikeun enggeus henteuna, kuda-kuda salaras jeung nu geus direncanakeun ti awalna. Bari sakeudung jelema-jelema kajajaden nu araya didinya, kareret geus narangtung bari diungetna karasa baruringas rek nyerang kabeh. Lafadz keun. Iqbal geus ngajorowok Dewi bari terus ngadengung keun ayat kursi dibarengan jeung leungeunna nu ditamamprah keun ka alangit. Nahada ari buriak teh jelema nu tadina rek nyerang, lalumpatan ka ategalan, ngajelebur keun maneh ka asitu panganten nu caina tenang. Panaas. Ampun. Cenah, kadingi cinjerowok kitu, kasuk Mama Suhaya nu harita ngarasakeun heapna panas. Eureun-un. Eureun-un. Teu lila manehna ngejerowok kitu ditujukeun ka Iqbal. Eureun. Cok Iqbal bari nurun keun leungeun, ditutur keun ku Ajum jeung nu laina.
buruan lenglang. Ngan tinggal puluhan. Eta gebari cing jarongkeng. Paeh maahan teu, ngan panonna mungkul masih cing barun celik sesanahan panas dina sakujur awakna. Mama Suhaya oge, katempo ngagoledak keun sirahna kana panyirandean kursi, jiga nu ngumpul keun Dewi pangacian nu leungit akibat panas dina awakna. Samemeh Iqbal ngomong, kuring datang ka dieu, lain rek neangan masalah jeung maraneh. Kuring datang ngan erek minta tanggung jawab sanggeus lungitna tilu batur kuring. Ngadenge kitu, Mama Suhaya saharita nangtung, ditutur keun kunu lainna. Nya, ngaing ngarti. Tapi hampura mun dieu balarea ngaing caan nanaon geus salah tarima. Hampurayun. Keku ngaing dijelas keun. Kuring ayeuna geus nyaho. Nu dua dipaehanku si Karsih. Nu hiji hirup kena jadi sinden di dieu. Ngan nu hiji anu ngaranna Kohar, dimana ayeuna layona? Iqbal motong ngomongna Mama Suhaya. Oh geus nyaho. Mun kitu naon atuh nu kudu digawean ku kami ari geus nyaho maah? Ceuk Mama Suhaya, sikepna bangun nu hariwang pisan. Hariwang komo saprak nempo Ali dina ramo Iqbal. Ali samber nyawa, gerentesna. Ali nu ngakibat keun salah saorang hulu balangna langsung tutung, rohna langsung kakirim ke apa ngasingan jeung nu ngakibat keun leung-leun ningrum lumpuh tadi subuh. Sahana ki Jamhuri, jelema teh? Tanya hate nu teu kajawab da kaburu jelema nu difikir keunana ngomong. Hirup keun Dewi, dua nana. Bawa ayeuna ka hareu keun kuring. Kitu kadengena tapi sorana karasa ngancam. Atuh Mama jadi bingung kumaha ngajawab nu hijina da manehna caan pernah nempo jinisna nu mana. Karsih. Kadenge teu. Dimana ayeuna layan nu hijina? Mama saterusana nanya ka Sukarsih nu harita geus aya di tukang unana. Aya, Mama. Jawab Sukarsih, leumpang kahareup. Kohar aya keneh, disumput keun dina dapuran awi koneng tukang eun imah ki Jamhuri, Mama. Jadi caan paeh? Encan. Aya keneh. Naha tadi maneh ngaku geus dipaehan heh? Mama ngagajleng kahareup ngerewek beu heung Sukarsih nu teu ingkah satapak oge da tiawal oge manehna geus pasrah rek dikumaha-kumaha oge. Nu penting indungna salamet. Leupas keun. Nempo kitu, Iqbal teu cicing, tapi terus ngajorwok kitu bari leunguna dikeupolku jiga nu rek diteunggiul keun. Untungna Mama Suhaya oge harita teu langsung nanceup keun kukuna kana beu heung Sukarsih tapi rek nyekek biasa ngaleupas keun ka keu heul da asa diteung-teunga anun dibelejog geun ku budak satepak. Manehna terus ngaleupas keun beu heung Sukarsih. Diuk Dewi dina kursi bari terus ngomong. Karsih. Ayeuna pisan bawa jelema nu ngaranna Kohar ka dieu jasman. Asum. Kawal si Karsih. Keun weh sining rumaah ngaing nu ngirus. Hulu balang Satyana gancang ngahau euhun nu saterusna ngawal Sukarsih kaluar ti buruan, ngalaksana keun titah Mama Suhaya rek ngajemput lalaki nu ngaranna Kohar. Masalah nu paeh ku si Karsih. Aya harepan bisa hirup Dewi. Asal ngaing yakin heula eta Ali dina ramo dika meunang pisaha? Mana terus nanya bari nunjuk ramo katuh Iqbal. Ditanya kitu, Iqbal, ajum jeung nu lainna tang tuai curing hak. Ato, lantaran aya harepan saralamet kabeh. Ieu maksud maneh? Iqbal Malik nanya bari nunjukeun Ali pamere ki Jamhuri nu dipake dina curugna.
Nya. Mana Dewi atuh? Jawab Mama Suhaya. Ieu boga ki jamhuri nu dibikeun ka kuring. Hade tah. Mun kitu batur dika anu geus paeh bisa kasalametkeun Dewi da mangkeluk nu aya di omah moal bisa-bisa maehan salilana. Tapi sawataraan nepi ka bener-bener umurna beaku umur. Carana? Iqbal kacidatohna. Hulu balang. Bawa lain jelema di tukang kadieu. Mama Suhaya teu ngajawab Iqbal tapi nitah jalma nu mawa tombak mawa layon yogi supaya dibawa ka hareu peunana. Teu sabaraha lila, layon yogi datang. Digolerkeun nangkarak antara diukna Iqbal jeung nangtungna Iqbal sapara kanca. Ngaing, bakal mere nyaho kumaha carana, asal dika janji sanggeus ieu jelema hirup Dewi, dika janji moal ngaganggu urusan ngaing jeung balarea du dieu. Sanggeus yogi digolerkeun. Mama terus ngomong kitu. Matana anu beureum anteup neuteup Iqbal jeung nu lainna. Geuning make tanjakan sagala? Kuring moal ngajawab heula nepikeun ka abatur kuring nu hiji Dewi aya di dieu, tapi jawaban Iqbal teu mere kapastian. Ngan jigan bibir Iqbal masih baseuh sanggeus ngomong kitu ka Mama Suhaya. Teuing kumaha cara lompatna, nyaho-nyaho hareu peunana geus nangtung Sukarsih jeung nu ngawalna tadi. Lalaki nu hiji keur nurunkeun kohartina panggulan dina pundukna. Digolerkeun nangkarak, gigireun pisan layon yogi. Kohar jiga saree ngalempreh. Karsih. Tapi sakeudung kadenge manehna jiga nu ngalindur, nyebut ngaran Karsih. Nya, Kang, ieu abdi. Karsih oge terus dongko, nepakan pipo kohar lalaunan. Gugah Kang. Aya nu hoyongeun pendak. Dewi, Karsih ngomong kitu. Bahasana ayuna maah meni lemes, teu basajan atawa kasar saperti biasana. Kohar. Ieu urang Amir jeung. Suust. Sabar Kang. Iqbal ngomong kitu bari nahan awak Amir nu rek nyampurkeun kohar. Amir oge terus ngarandek. Poho muun manehna kudu tetep waspada poho muun ayuna aya di mana. Salah satik we ngalengkah bisa runyem urusan. Bal, Kang Ajum, geuning araya di dieu. Kohar hudang terus ngomong kitu. Ngan katempo pisan jiga jelema bingung. Bal kamana wae, urang nyusulan. Cenah cok Sukarsih can balik. Manehna nyampurkeun Iqbal bari culang Cileung. Bener jiga nu pohara bingung. Iqbal waspada. Panon kohar diilik-ilik. Bodas teu biurum. Masti keun muun kohar can robah jadi kajajaden. Tah ayuna batur dika geus bukti aya. Kumaha soal pamentang aing teh? Tapi caan oge kohar nepi ka hareu peun Iqbal, Mama Suhaya geus ngajorowok kitu. Tapi Iqbal teu langsung ngajawab. Manehna mikir heula nepi ka akhirna mutuskeun ngomong. Janji keur kuring ibarat hutang nu kudu dibayar. Kuring moal minjem ka anjeun nu sakirana kuring salempang bisa mayar jeung henteuna. Yogi, batur kuring ayeuna geus paeh. Nya geus. Ngan hartina anjeun nu hutang ka kuring. Hutang nu kudu dibayar ayeuna oge. Iqbal katempo tenang. Terus nitah nu laina supaya nyieun kuda-kuda buleud jiga samemehna. Maksud dika. Mama jiga nu teu ngarti kan naon nu diucapkeun Iqbal. Mun maneh geus salah tapi masih menta tanjakan, eueuh carana.
si Sukarsih jeung maneh ayeuna oge paeh? Tong boro mah Mama Suhaya. Ajum jeung nu lainna oge ewoh nu nyangkaun pisan da ari beres ngomong, ari sebrut teh, Iqbal nonjok dua lalaki hulu balang hareu peunana. Allahu Akbar. Dua hulu balangu ditonjokna saharita langsung ngajengkang, tarangna tarutung hideung jeung bau hangit. Ieu pelajaran keuran jeun Mama, ngun teu ngabejaan kumaha carana ngahirup keun Dewi Yogi. Hayang mane dikieu-keun? Ayeuna Mama Suhaya nu jiga kohar. Bingung mutuskeun kudu kumaha. Damun teu nempo Iqbal make ali pamereki jamhuri, manehna cukupnya berkeun leung-una. Iqbal moal bisa walakaya. Aya hiji Dewi. Kumpul keun nu lainna ayeuna jeung leupas keun eta nu ngaranna Sapri. Iqbal teu nunggu Mama Suhaya ngajawab, tapi neruskeun Dewi ku pamenta. Sikepna tenang, tendung jeung ludeung. Geuning jadi loba kitu pamenta dika. Mama Suhaya jadi tambah bingung eun. Sabab ngaleupas keun Sapri sarua wae jeung megat keun harepanana bisa mepeling kabiasaan nu geus dilaksana keuratusan taun katukang. Tiap 10 tahun sakali, ngaragerak keun korban hiji awewe parawan nu geus diwadal keun isuk-isuk tadi. Urang dayeuh nu kasasap di leuweung jeung engke peuting ngaruat nanggap wayang golek nu didalangan ku manehna. Satadina Sapri rek dilelemu heula ku basa jeung janji anu hade, cenah mun kapaksa sawataraan rek diusap heula beung utna sinapohoeun kana tujuanana ka jeun ukur sapoe oge. Kegeus beres hiburan, isukna karek dibalang keun ka apangsian. Tapi ayeuna kudu kumaha, kari-kari Sapri kudu dileupas keun deui mah. Saha engke nu ngagoongan wayang. Meurun cawerang mun wayang golek teu digoongan mah. Mama, maneh ngadengehen teu, atawa maneh rek nyoba ngalawan? Lamunan Mama langsung disamber haulang waktu ngadeng Iqbal nyentak manehna jeung langsung ka tempo ku manehna jiga nu keur ancang-ancang rek nitah baturna. Teuing rek nitah nyerang, teuing rek nitah babacaan naon, siga tadi. Si malakama. Grentes Mama Suhaya. Balarea. Kadieu karumpul Dewi. Tong sieun. Jalma yogus janji ka ngaing moal naon-naon Dewi. Meni ngageleger sora Mama ngomong kitu tarikna jigana kadenge nepi keun ka lembur sirna gali. Urat-urat beuheung jeung beung utna raranteng. Leupas keun si Sapri. Terus manehna nitah ka jelema nu mawa tombak titah ngaleupas keun leung-leun Sapri nu ditalian. Geus kitu jelema nu tadina cingariung di Tegalan teu lila geus ngeusian Dewi buruan bari bajuna baraseu. Sok naon Dewi pamenta, ngan sanggeus ieu dika gancang arindit. Ulah datang jeung ulah ngaganggu kami Dewi. Kapaksa manehna nurut keun pamenta Iqbal bari jeung manehna sadar mun engke jungjunganana nu ku manehna sok disebut nini jeung aki bakal ngalung keun manehna ka apangasingan. Moal Mama. Tiawal pan kuring geus ngomong, kadatangan kuring kadieu teu boga niat jahat. Tapi rek nyokot layeun batur kuring. Kuring bakal indit ti dieu. Indit ti sirna galih sanggeus Yogi batur kuring hirup Dewi jeung urusan nyieun kincir cai anggeus, Iqbal oge ngajawab berada panjang. Mama. Tong luluasan. Mun kitu isuk Mama geus ewoh di dieu. Saha nu rek ngagantianana nu dipikolot jeung bijaksana. Beak Iqbal ngomong, ari serenteng teh Sukarsih nyampour keun Mama,
diuk sideku hareu peunana ditutur keun ku Kohar nu terus sarua diuk sideku gigireun Sukarsi. Kumaha ieu teh Bal, gening si Kohar kalah ka sideku kitu? Ajum nu gancang sadar. Aya kejadian nu aneh Dewi nu katangkep dina pikiranana. Keun heula, urang Bandungan weh heula kumaha kejadianana, tapi sakali Dewi Iqbal nempo keun sikep tenang jeung dewasa yen ajum jeung mulaina tong waka ngira-ngira. Kemun geus jelas karek nyikepan kudu kumaha. Sikep nu timimiti indit ka dieu jadi leuwih narik ati Reni ka Iqbal nu teu katempo pisan geumpeur atawa sieun. Enya, mama tong hariwang tong salempang, komo Dewi luluasan ganti sapri aya kuring. Kuring geus biasa ngagoongan da aki kuring oge baheulana panayagan, tukang bonang. Kang Kohar, ngomong naon akang? Iqbal enu karek oge dipuji ku Reni, tenang jeung eueuh kasiun, malahan manehna nu katempo pisan kagetna. Matak bari ngomong kitu teh, Iqbal nyampur keun Kohar, nitah nangtung. Kang, nanaonan ieu teh? Tong ngareu-reua sararea. Ceuk manehna Dewi bari ngeundeuk tak Kohar dua nana. Hampura, Bal. Hampura urang oge ka sararea. Maneh pan neangan gawe, sakeudeung Dewi neangan pamajikan naun, keur naon? Keur kabagjan jeung katentreman pan? Ayeuna urang geus meunang dua nana. Senang jeung tentrem rek terus babarengan jeung awewe nu dipisuka, dipicinta ku urang. Jadi geus weh ayeuna maah tinggal keun urang di dieu. Kohar ngajawab tenang jeung ancak pisan. Maksudna maneh rek hirup bareng jeung Sukarsi, kitu? Ajum nu ngadengeun oge, harita langsung maido ka Kohar samemeh Iqbal ngomong Dewi. Enya Kang Ajum. Hampura jeung cing maklum ka kuring. Jawab Kohar bari neuteu panon Ajum. Istighfar Kang, istighfar. Akan luluasan ngabelaan pangabogoh nepi keun kaluluasan daek jadi kajajaden. Iqbal nu saterusna mairan. Manehna sieun Kohar keur kapoekan hatena ku cinta. Geus Bal. Tong meakeun waktu keur mapagahan urang. Urang jelema dewasa. Nyaho mana nu bener, mana nu salah. Geus weh urus diri sorangan, tong riweuh ngurus keun urang. Tapi jawaban Kohar malah kitu, jiga Malik ambek. Nya Iqbal oge teu bisa nanaon Dewi. Komo ras inget omongan guru ngajina Ustadz Ridwan. Tong maksa keun pikiran urang ka abatur. Tong kaleulewihi muun nganasehatan. Hirup jelema geus aya oncona. Allah moal naksa. Rek kafir atawa rek iman. Manusia baroga pilihan masing-masing. Matak aya ku Allah disadiakeun surga jeung naraka. Keur saha? Nya keur manusia, sajalan jeung pilihanana. Iqbal mundur. Nangtung Dewi di tempat manehna tadi. Hei Iqbal. Sok oles keun alinu dipake ku dika kana beu heungna nu paeh. Ngarah urusan gancang rengse. Saterusna mama kadenge ngomong kitu bari mere tanda ku curug nitah Sukarsih minggir, mere jalan ka Iqbal keur leumpang nyampeurur keun layon Yogi. Iqbal oge terus leumpang, ngoles keuh alina kana beu heung Yogi nu aya getih garingan, urut digegel Sukarsih. Bener dah saharita keneh, Yogi hudang, gigisik panon. Kang. Manehna gigisik panon Dewi jiga teu yakin nu dihareu peunana Iqbal, batur sapagaweanana. Kang, gening di dieu. Saha nu ngabejaan? Cek manehna Dewi bari terus culang cileung.
Geugi, nangtung. Kedicarita keun di imah. Iqbal ngejawab bari ngangkat awak Yogi, ditarik ka tukang. Balarea, nu aya di dieu. Bisi rek milu jeung Kang Sapri nu rek ditalkiun keun ayeuna ku kuring. Sok ka dieu kumpul bareng di dieu. Geus kitu Iqbal ngajerowok ka anu araya didinya. Nu terus sahengcing gerendeng jeung baturna. Sanggeus ditungguan sakaudung aya meureun genep urang maah nu cing torojol nyampur keun, narantung gigi reun Sapri. Iqbal oge teu lila terus nalkin keun, nitah maranehna nutur keun maca syahadat. Naha, ari beres maracana. Alam jadi poek puk mongkleng, dibarengan awak maranehna muruh pui jadi jiga tumpukan tipung nu terus leungit ka bawa palit cai hujan nu ngadadak turun di langit. Kacida ngagebretna. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nempo Iqbal kitu, Amir ditutur keun ku Ajum jeung nulaina ngajorowok ayat nu paling dipikaresep kurobna. Dibarengan paureum, terus ngarusap beu ngeut. Pas bareunta Dewi. Di hareu peunana geus ewoh sasaha ewoh mama, ewoh balarea. Nu katempo ukur gelebegna tangkal kiara nu gede jeung poek. Hayu orang baralik, geus kitu maah Iqbal oge ngayu keun balik. Lain teu melangkana nasib kohar jeung Rita tapi rek dikumaha keun Dewi, saperti ceuk Ustadz Ridwan guru ngajina manusa boga pilihan masing-masing. Kitu oge waktu manehna ngaliwatan tegalan. Teu katempo Dewi panggung jeung ngajajarna wayang golek. Meureun ngajelas keun muun antara dirina jeung maranehna geus lain alamna. Ari ceuk aki kuring maah, baheulana kalreun lembur ieu teh aya lembur gede. Terus aya hiji mangsa aya nu hajat gede ngawin keun budakna. Nanggap wayang golek nu dalangna dalang kasohor ngarana Mama Suhaya. Ngan keur rame-ramena hiburan, aya caah dendeng nyapu jelema salembur nepi ka tengah talaga. Ngan nyisakeun dua jelema nu salamet, nyaeta pangantenna. Cenah mah pangantena teh Nini akina Ki Jamhuri. Pak Ku ngejelaskeun isukna waktu tepung di imahna samemeh mangkat ngagawean kincir di curug panganten. Nah gening nu nelahna curug panganten, lain talagana, Pak. Tanya Amir ka Pak Ku. Teu apal eta maah. Ngan cenah maah, curug panganten, asal China ti talaga eta. Talagana nu mana urang di maah nepi ia kiwari oge ewoh nu nyaho dimana-dimanana. Ewoh nu nyaho? Nya. Mun kitu maah hayu atuh urang indit ka curug. Kekukuring ditunjukeun jalana. Amir meni sunanget ka tempona. Bari ngomong kitu teh manehna narik leungeun Pak Ku, ngajak indit. Hayu, Kang Ajum urang tunjukeun sakalian urang bawa sina nempo tegalan jeung situna. Kajeun sakeudeung oge. Talaga jeung situ nu nepikeun ka asa baraha kali di teangan, tong maah jalan satapak nu kamari ditincak tanda-tandana oge lebeng teu kapanggih. Kabeh jadi bingung jeung kaget. Ari Pak Ku ukur seuri leutik bari ngagrentes dina hatena. Dasar orang kota. Gare Dewa Dul. 3 bulan kaliwat. Amir ampir beres masang instalasi listrik di imah pangtungtungna. Keur masang dudukan lampu neon di tengah imah. Disaksian ku Yogi jeung Ajum. Proyek nyieun turbin listrik tina kincir cai di curug panganten, geus anggeus jeung sukses, bisa dipasangan neon salain lampu TL da puteran kincir stabil akibat curah cai di curug panganten China angger. Eta si Iqbal jeung Sianto kumaha Kang,
Nyeung dudukan keur tivina geus anggeus, encannya. Bari muter keun baut kuobeng dina lalangit imah, Amir masih sempat nanya keun anggeus encana dudukan TV di hareu peun imah paku. Anggeus meureun. Tadi mah tinggal masang keun TV-na, Mir. Pandudukana mah ti kamari oge geus nangtung. Jigana langsung baralik ka imah. Nya memang bener, Iqbal jeung Yanto geus anggeus masang TV-na. Ngan lilana mah da diteruskeun ngobrol jeung paku. Ngobrol keun masalah acara engke pautingna paku rek ngarencanakeun ngumpulkeun urang lembur. Rek ngumumkeun mun Iqbal saparakanca isukan rek baralik ke akota da proyekna geus dianggap anggeus. Sabenerna maah, Bapak jeung sakabeh urang lembur masih beurat ditinggal keun ku Pak Iqbal saparakanca. Kahayang mah Pak Iqbal geus weh jadi urang dieu. Keun weh masalah tempat cicing maah kedipangieun keun ku urang dieu. Kitu paku ngomongna waktu Iqbal jeung Yanto rek balik. Keun engke urang pikiran, paku. Cok Iqbal bari seuri. Teu bisa panjang-panjang ngajawab da ajum, Yogi jeung Amir kaburu datang ngajak balik ngajak packing ngarah isukan tinggal indit. Pautingna oge. Beres acara pamitan ka urang lembur, maranehna langsung sarare. Tiba alatan biurangna carape. Geus 4 taun ka tukang. Basa ema mulung Tanjung rebun-rebun di Patamanan. Nu reumis keneh. Harita keur kakandungan ku hidep. Ngan aya meureun satengah duaan maah, Iqbal lilir kahudang keun ku dedengean hawar-hawar sora nu nyiden. Rita. Sanggeus lila didengekeun, Iqbal apal kana eta sora. Iqbal terus hudang. Mangku kursi hoye ka hareu peun kaca jandela belah kaler. Manehna muka gordingna nerawang ka kajauhan. Nempo kulap kelipna cahaya biurum bari tetep ngadedenge kekeun sora gamelan nu ngeunahun ngaliwat kana ceulina. Geuwum. Terus inget ka kohar waktu ngadenge agemna sora goong gede ditakol. Ninca kana sora gamelan lainna nu ditabeu. Kohar. Gerentesna. Kasawang kohar nu keur diuk ditungtung panggung, make pangsi jeung iket hideung. Kahalangan ku alok meureun Rita oge keur diuk make kabaya jeung digelung, ngahaliwang nepi ka subuh. Duanana geuna rincak jeung nyaruruk mun jaradi nayaga kiliningan atawa wayang golek teh. Hanjakal. Ngan Iqbal ngahanjakal keun, maranehna bisa kitu di lain alam, di alam siluman. Lain di alam manusia sabenerna. Batur dika, paehna ukur sawataraan nepi ka umurna bener-bener geus beak. Bangsa ngaing moal bisa maehan sanyana da beda alamna. Tapi ras inget omongan Mama Suhaya. Harepan Iqbal ngadadak manteng mun hiji mangsarita jeung kohar bisa baralik dewi atawa aya jalana leupas tina kahayangna sugan engkerek diobrolkeun jeung Ki Jamhuri. Sugan weh meunang bombolongan ti manehna dayakin mun Ki Jamhuri leuwih nyaho carana kumaha. Kang. Rada riwas oge, keur nyawang kohar jeung Rita. Ujuk-ujuk kadenge aya nu nyebut akang bari nyabak tak-tak manehna. Ren. Sanggeus diliuk, sing horeng reni. Nuju naon, Kang, wengi-wengi ngalamun nyalira. Ngadamel cikopinya. Cok reni ngagelenyu, tapi teu lila manehna leumpang jejengkean ka dapur rek nyieun cikopi keur lakaki nu 2 bulan yeu terus-terusan ngagoda pikiranana. Karasa ayeuna maah, kasepna Iqbal beda jeung nu lainna jeung karasa gancang pisan nyirna keun bayangan Yogi dina lamunan jeung impianana.
Beda jeung lain, jigana lantaran nyurup ku sikepna sapopoe. Solatna nu leket jeung paling loba dipuji, lain ku pak ku mungkul, tapi dipuji ampir sakabeh urang lembur. Kusopana, ku pinterna jeung hiji deui ku berehanana, ti mimiti mangeulikeun lampu neon nepikeun ka mangeulikeun kopeah jeung samping sarung, ampir ka ajal masa kembur, bari make duit pribadi. Jelema beunghar tapi teu ngatarakeun jeung daek deuih digawe di yayasan nu lolobana ngajalankeun pagawean sosial ka desa-desa udik jeung barodo, pernah kafikir Reni mun Iqbal jelemana samodel kitu. Tapi rek kitu rek kieu, nu jelas maah ayeuna Reni geus ngarasai weuh deui jigana lalaki nu leuwih sampurna dijadikeun salaki salain ti Iqbal. Matak sameme isuk papisah, pouting ieu manehna rek wakca balaka ngedalkeun ka tresna hateena. Yeuh kang kopina. Upami kirang amis nyarios weh, kedigulaan deui ku abdi. Reni pohoiun atawa kurang merhatikeun meureun. Padahal Iqbal saestuna tara ngopi ari lain aya nu nyuguhan maah, mun keur namu. Diinu malakadarna keur ngahormatan pribumi. Tapi Iqbal memang bijaksana. Kopi diterima terus diambeuan sabaraha kali. Teu karaosnya kang waktos teh. Terang-terang enjing urang uih. Duka iraha deui urang tiasa sasarengan deui model kieu. Boa angke mah urang ngadamel proyek teh tos benten jalmina. Reni mimiti ngalalanyahan ngajak ngobrol. Penyanya Ren. Kudu kebeneran hayang satim teh. Tapi urang sarua ngadoa weh, engke urang aya di tim nu leuwih kompak ti ayeuna. Ngarah leungitna babaturan ulah nepikeun ka kajadian deui. Muhun. Boa-boa moal kaalaman deui urang kukurilingan, nguruilingan lembur paduduaan, ngadugikeun, pentingna pangwangunan kincir. Pangalaman nu keur abdi maah sok ngageterkeun hate. Asa nuju SMA, endah tiasa ngarendeng sareng pameget nu dipicinta. Reni, ngomongna geus mimiti ngajurus ku omongan waktu di dapur geus direka-reka. Kudu ayeuna. Bisi engke maah kaluli-luli ku kasibukan nu lain. Kudu ayeuna. Maung-peung dirina yakin muun salila yeu nempo dina sikepna, Iqbal oge sarua boga rasa deu-deuh ka amanehna. Gening. Iqbal ngawalonan ngomong kitu. Alakadarna bari ngambeuan deui seungitna kopi. Bari diinu maah acan rot. Memangna akang teu ngaraos kitu, atanapi isin nedalkeunana? Reni mimiti teu sabar. Lalaki hareupeunana sakitu pageuhna nyumputkeun parasaanana. Maksudna naon Ren, akang maah caan ngarti. Iqbal ngajawab bari neuteuk beungot Reni nu keur ngagelenyo. Seuri leutik nu bulan-bulan kamari maah remen kapidamdam dina fikiran jeun lamonanana. Naha ari beres Iqbal ngomong, ari grewek teh Ramona dikeupeul ku Ramo Reni bari ngecap rada dareuda. Saloresna abdinya abdi deu-deuh ka akang. Abdi yakin, akang nu tiasa jadi imam dunia akhirat abdi-abdi cinta kang. Gelas nu dicekel Iqbal amoir leupas, sanggeus Reni ngedalkeun parasaanana. Dahate mah moal bisa dibobodomun dirina masih bogoh ka Reni teh, ngan. Kudu kumaha akang ngajawab lantaran parasaan anjeun-jeung akang, sarua pisan Ren. Ngan waktuna anu telat. Maksudna, anjeun percaya mun jodoh, pati, bagja jeung cilaka angin Allah nu kagungan. Percanten. Tah kitu oge keur urang. Akang teu bisa narima ka deu-deu jeung kanyaah anjeun ka akang da geuning Allah tos ngajodokeun akang jeung nu lian.
2 bulan ka tukang akang tos janji teh aruf, rek ngarumah tangga jeung batur ngaji waktu ke urlautik di lembur. Jodoh akang geus ditetepkeun kunu kawasaka anu ulian. Hampura akangnya ancap pisan Iqbal nyarita. Ngan karasana kureni mahlir ibarat hinis nu nurihan hatena. Paurih pisan karasana. Suku oge asa nincak asa henteu. Pikiran jeung hatena oge terus silih salahkeun, kunaon teu ti kamari-kamari parasanana ditepikeun. Jigana takdir masih bisa dirobah. Reni ukur bisa ungguk terus ngoloyong Dewi ke tempat nasare. Didinya manehna ngusapan cimataku samping kebat nu ditutup keun kana beu ngeutna. Reni teu ngomong pisan nepi keun kaisukna ngiclik leumpang pangtungtungna, ngan panona saka perung terus niu teup tonggong lalaki nu geus disamber heulang, jadi milik nu ulian. Geus ren. Tong difikiran si Iqbal maah. Lalaki pabalata kene hese-hese teuing maah ka urang weh atuh. Insya Allah urang moal nolak. Amir enu leumpang diuntuyan ka alima, ngajorowok bari seuri, hari upeun Reni nu leumpangna katinggaleun rada jauh tukang eunana. Heueuh gancang leumpangna Reni. Geus tarima weh si Amir, ngarah nyahoeun rasana nyandung. Ajum oge milu ngajorowok bari seuri jeung eureun heula leumpangna. Sing horeng Amir jeung Ajum peting teh nyarahoeun jeung ngadengi obrolan Reni jeung Iqbal ngan ngahaja teu hudang. Kahiji lantaran tunduh, kaduana sugan weh duanana alakur Dewi, teu kareu-keuh sorangan muun beda kayakinan soal akidah da jelas agama maah geus ngajelaskeun. Antara muslim jeung muslim lainna kuda bebas tina kajahatan leungeun jeung lisana. Muslim jeung muslim ibarat tihang nu silih nguatkeun nangtungna imah. Jika Iqbal nu sapanjang jalan ngadoakeun Rita jeung Kohar. Neda ka anu kawasa, supaya bisa bareng Dewi di alam dunia cindek dina tempatna, di alam manusa. Rengse. Rupina mung sakitu bae anu tiasa kasanggakeun. Bilih aya kasabit nami, kasebat sareng kajantenan, hapunten pisan ieu mung sakadar carita rekaan. Waktosna seep. Caak hanca. Urang simpen di handeuleum sieum paragi nyokot ninggal keun, enjing urang sampeur Dewi, hapunten palamitra kanggo nyumangetken sim kuring, Mang Augustin ngadongeng teh, nuhun keun di subscribe, di like sareng di share. Atanapi di komen manawi masih aya keneh nu resepun kana dongeng, supados teu kakantun carios salajeungna. Mangga permios.